lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae macem-macem asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui rupa-rupa. Nah ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa kemudian tarawih macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan aya nu 7 aya nu 5 aya nu 3 geus hebat kabeh. Aya nu alhamdulillah cenah kula mangan sakali bagus. Aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran teh. Dibacaan teh tamat teh. Malah neundeunna ge kuari di mana boa. Aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nongton TV. Tapi berita nyaho bae. Berarti nonton atuh kitu mah. Kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae, aya nu di kecamatan, aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia, hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh, nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Itulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga. Luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur. Kuari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan nagara urang anu geus merdeka nuku urang geus dieusian kemerdekaanna salila setengah abad leuwih mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalalujur nu ngeusina araradil nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat kepentingan rakyat nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala teu kudu make embel-embel duit teu kudu make embel-embel sogok teu kudu make embel-embel pamere bener-bener niatna lillahi ngan tah ngomong ngan ya kan coba buktina nulillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeut na jeung irungna hayang neuleuh aya ngan gula can manggih tapi nu jelas mah aya bae mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur nu adil supaya tambah adil nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem ngarasa tenang ngarasa senang bejana bensin ge geus eueuh ku hari
Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil. Asal ganti baik kepala negara beres baik baju beda baik eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Mereka tilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kere di urusan jang mimpin urang pangodokan. Orang ketos ya, orang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kaditu na kumaha. Mantak urang tetep bae ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Mawa ka dibejakeun. Mawa ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot. Kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana, kanyahoan ku urang kanakalanana. Jeung kitu kanyahoan segala rupana. Nah, ieu sakedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun keneh. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui. Nu tatadina tani atuh tani deui. Tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae. Babalik ka pagawean urang masing-masing. Dek sahabat lu jadi presiden. Enteng na ngomong mah kitu, tapi ku urang bakal karasa. Sebab di negara mah kumaha presidena, kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna. Zaman Soeharto kitulah karasa ku urang. Begitu ganti zaman Gus Dur karasa bae. Tararis. Zaman Megawati panas deui. Ieu nya hoti is jauh panas kaharep. Wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang. Dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa taraweh dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jam isukna nya buka nyatas taraweh haju peting setik dahar deui sahur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo tama mejeuna diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun lintuh. Jadi kudu nama hasil puasa teh nguruan tadina 60 jadi 40 eta puasa bener. Tadina 70 minimal jadi 60 ta eta puasa beneran. Tapi aya di Pasir Gadung. Di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit. Kuari diimpus keneh. Geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang diterima, taraweh urang diterima, seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Syria, tambah di Palestina, beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber beritana Yahudi. Oh berita-berita anu arah asli datang ka urang eueuh berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese ayangna ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran
sumber beritana urang ti sepihak ti Yahudi nuboga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian baik. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya ngomong bae cair nyaho aslina eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh urang nungguan NU milai NU na nungguan Muhammadiyah takabur nungguan ti parpol kos karitu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri ngatur posisinya nage aing di mana riweuh disahayu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya ti organisasi mana ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia eueuh mantak atuh geus we pa bisa-bisa berita teh kuari panyaho-nyaho panteu nyaho jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% ge boa aya boa eueuh benerna 80% kabur lipisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh nu bogana Yahudi. Atuh geus urang mah dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah atuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu berita Yahudina nu paeh sabaraha teu nyaho urang apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh perang mah kajen nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae tapi berita sugan Yahudi ngagoler eueuh kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae Yahudi nu paeh hiji-hiji acan perang Irak nu parah teh orang Irak bae ai multi mana nu paeh eueuh hiji-hiji acan masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya eta sakitu limbah eta teu komo ieu badana bagi sabilillah di Palestina asal paeh seuri anakna paeh di Medan Laga bapana ngadoa Masya Allah mudah-mudahan kula nyusul coba eta nu berita ka urang mana coba nu careurikna bae ditayangkeun teh padahal di Palestina mah begitu paeh nyana seuri lebih duluan mereka dia langsung ke sorga aing macan puguh coba eta nyana geus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim eta teh sieun datang ka kuari diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui bohong kabohonganna kumaha nu biasana tilok anakan ngadadak anakan nu biasa reuneuh hiji eta mah aya aturan 4 sakali lahir kakawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta jih kuari mah 2 4 anakan teh ngajuru bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan eta leuwih dahsyat di urang mah khariqul adat tah mah budak ngan nu di ditu mah sorga nu di dieu mah jahanam tah mah tuh eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina ona mah anakan aya bapaan di urang mah eueuh geus model da pokona Indonesia mah. Mantak Amerika resepkeun model amat cek ini. Tuh.
Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Nah, kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Muringkak bulu urang. Nah, ieu mah sakadar bae. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika. Bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek pae. Digodot teu pae. Adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh. Hebat ya budak. Bawa ke Amerika, cuci otakna, terus setrum dicuci, dieusi lah. Lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodok dicuci dalam jangka sabaraha tahun, berubahlah manehanana. Berarti kuari dieusi bahwa di otakna teh kudu aya khalifah. Berarti kudu beat. Nah, sahabat nu teu beat kanyana tembak. Bunuh. Lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun. Yeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS. Eta teh bahasa Inggris. Di urang mah lain ISIS ice ege. Jadi hampir sarua tah nulis ISIS. Tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo. Mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah nyana loba ye endek yeun khalifah HTI dek yeun khalifah wallahu alam akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah. Maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana jeger tembak. Masyaallah. Lompatna ka Syria datang ka kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nuzara tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh bahkan Baitullahna dirusak lantaran tita ibadat teh ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae. Anu terdesak iya hakikatna asli nama Israel teh eleh. Terdesaklah Israel dipunculkeunlah ISIS kan model. Kos gitulah beruntun batur mah urang mah nata urusan perekonomian perpolitikan mun ieu ieu mun ieu kieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha menteri perekonomian saha menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi eta lah ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu batur mah strategi perang. Nah lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeun lah ISIS. Dunia resah geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS.